Awal-awal belajar ngisi suara kanggo pikonten teh si eteh ayang disebutan jiga nu gelo ku salaki teh ayang besti tah ayeuna namah geuninganan meuni kuat ka dipangmeserkeun HP cenah ge nya saking ku ngadukungna meh gajihan deui. Sampurasun para ayang bestiku. Ah ieu mah konten teh sanes bade nembong-nembongkeun yen si eteh ayang teh boga HP baru nya ayang besti ieu mah bade nyaritakeun heueuh baheula kitu nya mimiti belajar ngonten kitu 2 tahun ka belakang si eteh ayang teh kuat ka disebutan jiga nu gelo ku salaki teh geurana. Nyeri hate mah keur mimiti teh nya ayang besti kuat ka ceurik ngaginggiwik heueuh disebutan nu gelo atuh ku salaki teh saha nu teu nyeri hate nya ayang besti tapi heueuh meureun mana kitu ge si salaki teh aneheun meureun nya sakitu pamajikan tara main HP ari saenggeus kokontenan meureun hayu wae interaksi tur ngomot coprak we sorangan. Keadaan berbalik ketika si eteh ayang teh teu semangat da bongana teu meunang WMK ari pok teh cenah cek salaki teh cenah kunaon ayeuna mah betara ngonten heueuh teuing da asli meureun jadi jelema gelo ceun teh nya hayu we ngonten ari gajian henteu ulah kitu cenah sok sing semangat eta dolar tina bintang menintos banyak cenah kitu ayang besti atuh meuni asa dibere angin segarnya. Tah nya ari saentosna didukung ku salaki mah si eteh ayang teh makin semangat ngonten teh ayang besti beuki dikonsistenkeun alhamdulillah nya ternyata tiasa ngabuktikeun yen kokontenan teh tiasa ngahasilkeun tur dibayar ku dolar. Komo ayeuna tos dipangmeserkeun HP nu balu ayang bestinya najan teu di-upgrade oge tetep bae merekna na ge Vivo keneh nya jiga HP nu heubeul tapi da si eteh ayang teh minitos jatuh cinta kana kamerana meuni sejernih itu HP Vivo teh ayang besti menajan murah meriah ge.